Pelanggan pertama di hari Jumat besti ta ita bita-bita keur gogoleran keur nonton HP-nya ujug-ujug aya nu ngacet. Teteh cenah pesen mie jebeu porsi 10.000 mangga surabita bade naon toppingna gue anjeunna teh milihnya kanggo toppingna teh. Kayak cenah pamitos asak mah chat deui we kayak ku abisna dicanak mumpung murang kalisna nuju bobo ieu teh. Tah tanpa berlama-lama bestinya ku abi teh langsung didamelkeun ieu si mie jebeuna teh. Tuh geuning jadi we aya nama mie jebeuna teh. Tah ieu porsi 10.000 teh toppingna ngangge sosis merah 2, ngangge bakso nu ageungna hiji, ngangge tulang hiji. Tah ayeuna mantos beres tinggal dilebetkeun we kana styrofoamna nya sapertos biasa seperti kieu. Tah ieu oge si pelanggan teh nyuhungkeun levelna teh level anu pedas, na super pedas saurna teh gitu. Tuh alhamdulillah beres we besti tinggal dikasih topping kulit pangsit sareng jeruk meh rasana teh mis dasem cenah aya mah urang tutupan lebetkeun kana keresekna sambil ngantosan anu nyandakna ka dieu nya. Tuh alhamdulillah porsi 10.000 na atos beres.